Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya puji mung kanggo anjeunna Gusti Allah anu Maha Kawasa. Salam kahormatan kasanggakeun kajunjungan urang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargana, ka para sahabatna, sareng umatna insyaallah urang sadayana kalebet. Amin. Alhamdulillah dina ieu urang sadaya tiasa ngariung sesarengan dina acara ieu. Dina acara ieu abdi bade ngajelaskeun tentang beriman ka qada sareng ka qadar. Hadirin anu dipikahormat, beriman kana qada sareng qadar teh seueur mangfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta, bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Gusti Allah. Matak ayana qada jeung qadar, ieu bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang salama urang hirup di dunia ieu. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh mangrupakeun katetapan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yeuna urang teh kudu tawakal, da sagala rupina ge tos ditawakal, da sagala rupina ge tos diatur ku Nu Maha Kawasa. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetapan Gusti Allah. Bade nu hade bade nu goreng eta tos diatur ku Nu Maha Kawasa. Iman ka qada jeung ka qadar ieu bisa numbuhkeun kanikmatan sareng ngadorong urang bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae di antara ti abdi upami aya cariosan anu teu merenahkan hate nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.